Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dina waktos ieu urang tiasa paamprok deui dina pambalajaran bahasa Sunda sareng Ustazah Titi. Sateuacan urang ngemulai pembelajaran, urang badi ngadoa sateuacan diajar. Sikap ngadoa pananganna diangkat, mastakana ditungkulkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Kumaha kabarna rerencangan sadayana? Mugia sing aya tina lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bahasa Sunda kelas 2 tema 8 keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema aturan keselamatan di rumah. Nah, sateuacan urang ngabahas tentang materi bahasa Sunda, urang bade ngabahas tentang tema sareng subtema aturan keselamatan di rumah. Keselamatan merupakan suatu keadaan aman dalam suatu kondisi aman secara fisik, sosial, spiritual, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan, dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Adapun pada subtema kita hari ini akan membahas tentang aturan keselamatan di rumah. Perhatikan, yang pertama, aturan keselamatan saat di rumah antara lain ikuti aturan yang telah ditetapkan orang tua. Yang kedua, jauhi benda-benda berbahaya saat di rumah. Ketiga, kunci pintu dan jendela jika kita akan beristirahat di dalam rumah. Yang keempat, jangan membuka pintu untuk orang-orang yang tidak kita kenal. Yang kelima, latih langkah darurat yang harus diambil bersama orang tua jika hal buruk akan terjadi. Ya, itu adalah subtema kita di pekan ini, yaitu aturan keselamatan di rumah ya, yang harus teman-teman perhatikan. Nah, salajengna materi bahasa Sunda di pekan ieu nyaeta materina tentang kakawihan. Ya. Kakawihan nyaeta salah sahiji rupa lalaguan Sunda. Aya sawatara rupa lalaguan Sunda nyaeta saperti kakawihan, kawih, jeung tembang. Ditilik tina rumpakana kakawihan, kawih, jeung tembang oge mangrupa karya sastra. Ya. Dina wangun ugeran atawa puisi. Kakawihan jeung kawih mangrupa wangun puisi anu henteu pati kauger ku aturan. Sedangkeun tembang mangrupa wangun puisi anu kauger ku aturan, nyaeta aturan pupuh. Nah, salajengna ciri-ciri liana kakawihan henteu siga kawih. Ya, ciri-ciri kakawihan. Nu pertama, kakawihan mah
sumberna secara lisan. Nu kadua, ngabogaan sifat tradisional. 3, pangarangna henteu dikenal atau disebut dengan anonim ya. Jadi pengarang kawih teh biasana jarang dikenal pengarangna saha ya. Anu namina saha, dibuatna di daerah Jawa Barat, daerah mana ya. Biasana kakawihan pangarangna henteu dikenal. Nu kaopat, karangan lalaguan kawihan relatif henteu nambah seperti kawih ya. 5, ti baheula nepi ayeuna lalaguan kakawihan mah ngan sakitu-kituna bae ya. Eta ciri-ciri kakawihan. Kakawihan teh mangrupa karya sastra balarea. Sabab rumpa kakawihan mangrupa lalaguan balarea anu nulis atawa ngaranna anonimnya. Anonim teh tidak dikenal ya. Jadi karya sastra balarea disebatna nya. Biasana rumpa kahiji kakawihan tara sarua di unggal daerah. Sok aya bae bedana. Sanajan saeutik, kadang-kadang unggal daerah sok ngarobah atawa nambah eusi rumpa kahiji kakawihan. Kusabab kitu, kakawihan sok disebut karya balarea. Kakawihan biasana dihalangkeun dina waktu keur ulin atawa digawe nya. Nah, namun sakitu wae materi tentang kakawihan. Ya, salajengna Ustazah Titi bade nembangkeun ya. Bade nembangkeun kakawihan anu judulna Tokecang. Ya, rerencangan sadayana pek regepkeun nya. Ustazah bade nembangkeun lagu Tokecang. Baik. 1, 2, 3. Tokecang, tokecang bala gendir tos blong. Angeun kacang sapa pendil kosong. Aya listrik di Mang Sigit, meuni caang katinggalna. Aya istri jangkung alit, karangna dina pipina. Tokecang, tokecang bala gendir tos blong. Angeun kacang sapa pendil kosong. Nah, Ustazah parantos nembangkeun kakawihan tentang kawih nu judulna Tokecang. Nah, ibroh anu tiasa dicandak tina pangajaran ieu. Nu pertama, urang tiasa ngenal leuwih nyaho naon eta kawih, kakawihan atau tembang Sunda. Ya, dina berbagai lagu daerah Sunda aya anu wajib ya, lagu daerah wajib sareng lagu daerah teu wajib. Nah, manfaat ngenal kakawihan nu kahiji, kakawihan jeung kawih mangrupa wangun puisinya anu henteu pati kauger ku aturan, sedangkan tembang mangrupa wangun puisi anu kauger ku aturan, nyaeta aturan pupuh. Nu kadua, kakawihan pikeun nuwuhkeun semangat digawe nya. Di antarana Marsiliwangi, Ngawuluku, jeung ngagebahan manuk. Katilu, kakawihan pikeun mepende di antarana Neleng Nengkung, Pat Lapat, jeung saterusna. Kaopat, kakawihan pikeun protes sosial, mangrupa gambaran protes kana hiji kaayaan dina bangsa eta. Kakawihan dijieun misalna ayang-ayanggung, bolu bugem,
dengklung dengdek prang pring tong tolang nangka hatiku jang wawan jeung endek-endek lagoni nya eta manfaat urang tiasa ngenal kakawihan teh. Nah, salajengna proyekna nya tadinya regepkeun kakawihan anu parantos ditembangkeun ku ustazah. Nah, nu kadua tembangkeun deui nya proyekna kakawihan nu judulna Tokecang. Nu katilu direkam melalui video rekaman jeung kirim tugas lewat Classroom nya. Ya, jadi proyekna mung nembangkeun deui kakawihan nu judulna Tokecang. Ya. Ya, alhamdulillah. Hatur nuhun rencangan sadayana dina pembelajaran bahasa Sunda dinten ieu parantos nya. Ukituna urang bade tutup bae. Mohon maaf. Sata acana bilih aya kakirangan di Ustazah Titi pribadi. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.